نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak miwah Ibu hadirin sadayana. Langkung pipayun semoga urang nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dangereun urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patepatan. Salawat sinareng salam dumugia didirikan kajeng jenang salam sadayana. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargina saperang sahabatna sareng kajalmi-jalmi anu tebut ka mantenna. Hatur nuhun ka Bapak miwah Ibu hadirin sadayana anu parantos kersan numpahkeun sumping kana ieu acara nyaeta acara pentas seni MTS Persis Tarogong. Pamugi ieu acara teh ya dinaridho sareng barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Abi Azkia Ramadhani jeung rekan abdi Marwana Septiani salaku pada acara pentas seni MTS Persis Tarogong nu bakal ngabarengan anjeun sadayana timimiti nepi ka akhir acara. Sumkuring bade ngabajakan runtuyan ieu acara. Nu kahiji bubuka, Nu kadua nios ayat suci Al-Qur'an. nu katilu sambutan ti murid MTS Persis Tarogong, Nu kaopat acara inti nyaeta pentas seni. nu kalima penutupan. Semoga ieu acara urang buka kasarengan kumaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang sadayana ngawalkeun acara nios ayat suci Al-Qur'an anu bari didudukeun ku Muhammad Revan ti 8A sumangga diaturan. Alhamdulillah mugi-mugi urang sadayana aya dina panang tayungan manehna. Acara nu katilu nyaeta sambutan ti mudir MTS Persis Tarogong sekaligus nu bade ngabuka ieu acara. Mangga ka Ustaz Isep Saifuddin dihaturaken. Hatur nuhun Ustaz Isep Saifuddin anu atos ngabuka ieu acara. Ayeuna urang sadayana dugi ka acara inti. Nyaeta pentas seni nu bade dipikangkeun ku santu-santu MTS Persis Tarogong sumangga dihaturanan. Alhamdulillah acara dinten ayeuna parantos kahaturkeun. Upami teh mah seueur kakiranganana sareng kirang nyugema dina prak-prakanana atas nami Panata Calagara simkuring nada sahapuntenna. Hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojangan ieu acara. Hampunten upami parantos ngabarubahkeun. Semoga urang pungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.